Ji, beres sawah teh Ji. Oh, lain sablung beres anu haji teh. Oh, engke ka imah tuh, inana buruhanana. Mungkin kuliah nanya. Mohon ke cokot ka imah haji. Oh, mun teh bisa apa Ji? Ah, nyahoan teuing atuh. Ieu mah nu anyar. Oh, tuh kitu maek balik heula urang paginya. Heeh. Ke ka imah. Oh. Tah, Neng, ieu kontrakan Pak Haji teh, Neng. Oh, mun menira rawasin kieu geuningan Pak Haji. Atunya jelas kontrakan Haji mah diurus mun eme si Neng betang ke teh di dieu tinggalna heuh. Eta tuh koperna ke pituna. Oh, Cekulan teuing. Ieu Neng kuncina. Oh, mohon Pak Haji. Pak Haji mah bari ngalieu deui. Soalna beda loba urusan Pak Haji mah. Mohon atur nuhun Pak Mohon Haji. cing betah tuh di irana. Amin. Ya. Mohon Pak Ayo. Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Kipli. Ayo. Mana buruhna tuh Pak Haji? Ah gampang buru atuh seteng ke di imah buruna. Oh, heeh. Jelema tuh nanyain ah. Haji, mana atuh buruh anu nganterkeun si eta? Sian mah kana buru teh tumni kok. Ah, ieu teh. Ya. Tong beja-beja Bu Haji aya nu anyar di kontrakan Pak Haji. Oh, heeh, siap. Bagong isi haji pelit mah kabina-bina. Assalamualaikum, bentar permisi kata aku teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada gelap ya? Anjir, ieu jelema meni balaga teuing teu nyaho aing geus haji 5 kali meureunnan. Saha eta Kipli? Teu apa atuh Haji? Aduh, rada gelap ini mah harus dibuka kacamata. Aduh. Rada garetek ieu mah ya, saeutik ya. Cek aku teh. Ah, bener ieu mah jelema agol-agolkeun emas ka Pak Haji. Teu nyahoan sugan di haji geus 5 kali oge. Boleh permisi? Boleh, sok. Aduh, maaf permisi ini mau numpang tanya cek aku teh Pak Haji. Sok, nya di mana tuh si lain teh? Saya jauh dari Jakarta. Oh, Jakarta. Iya, kesini tuh disuruh atasan buat ke Pak RT. Tahu rumah Pak RT? RT 0 RT 04, RW 04. apal atuh. Kira-kira aja bukan mal. Baik aing dianterkeun ayeuna. Di sini cek semua Pak Haji. Jadi tenang. Yakin balaga ini beli euy. Heeh, anterkeun we lah sugan we menang jepuk gede. Tuh, ayo urang anterkeun lah ayeuna. Ayo kuana dianterkeun. Ya, ayo Pak Haji. Ayo Kipli dulu. Yuk. Duh, ikan cubluk aing teh pararai jika nanti kalaluhur itu euy. Nanya. Waduh, ini kebun manggis sama pohon pisangnya bagus semua Pak Haji. Iya, Pak ini punya Pak Haji. Tuh, kalau itu tuh Pak Haji gitu juga. Oh, bagus ya Pak Haji ya. Oh, tuh. Tuh, itu masih ada tuh. Oh, iya Pak Haji ya, siap. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Ji. Kemana Ji? Sabola tuh Pak Haji. Ji, eta Haji kaing. Kemana? Iya, anu hayang pepanggih jeung RT. Di mana ya? Di mana? Pak RT. Saya dari Jakarta Pak RT. Ini disuruh atasan saya katanya harus bertemu sama Pak RT. Mohon. Oh ya, sok silakan ke jero. Ya, yuk. Sok duduk. Ah, teh jelema ieu nanyakeun wae teh. Songongna kabina-bina teh tadi mah doh. Naon kitu nya? Tuh, ingat tuh. Tah, ieu Pak RT teh tah. Oh iya makasih Pak Haji Pak. Aduh, maaf ini gelap Pak RT ya.
Aduh, jadi gini Pak RT, saya disuruh atasan saya nemuin Pak RT. Karena ada data di dalam komputernya atasan saya, katanya di sini banyak sekali kebun yang mau dijual Pak RT. Emang bener hajar jual kebon? Aduh, bagabang anggap Pak Haji jelema teu mampu. Tapi mun sakirana hargana kena mah. Emang jang naon gitu kebon? Jadi gini Pak RT ya, bos saya tuh kan bos buat peternakan seperti ayam, kambing, sapi, cek aku teh. Jadi disuruh nyari kebun tuh buat ini, buat apa? Peternakan. Gening jang peternakan, Ji. Oh. Naik teu kira meter 1 juta. Ya kalau sekira-kiranya tempatnya cocok Pak Haji, ya tenang. Ini uang semua di sini. Tuh, teh palontong balaga teh. Oh, sakira-kirana haji aya teh tempatna. Aya atuh Pak Haji mah seueur. Kebon nu di ditu ge teu kapake. Jauh ka lemur ka mana-mana, jual da baung ke mau ternak mah tuh. Ada tempat mah bos. Ya, Mau ditempuan nanti? boleh. Sekarang aja ya kalau bisa. Karena saya takut ini, jadwal saya masih padat ini Pak RT. Oh ya udah tuh. Ayo.